wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Margahana dari kelas 5 SDN Kondang 2, Kecamatan Majalaya. Hari ini saya akan membacakan sajak yang berjudul Hasil Tes Matematika dari buku yang saya baca yang berjudul Ketika Ulangan Matematika, penulis Anissa Widiarti. Selamat mendengarkan. Usaha mual mengkhianat hasil. Lamun urang diajar alus, urang oge moal kaciwa ku hasilna. Janten urang kudu usaha, lamun urang hoyong hasil pang alusna. Urang oge ulah gampang dipangaruh ku babaturan anu ngajak ulin lamun keur diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terasi.